Kurang bawa tabungan kene itu ya. Tabungan di mana teh ya? Celengan receh ge malah be aku adi bobokan. Daripada tak nanti barang akan mending mah aja yang no aya bae. Terus kuari laku mah aja be kabeh. Aneh amat kanan ge. Arbit dagang ka mana pira kok beak bae. Ah, dagangna ge satahun sakali. Ting mantak jadi tai. Dagang mah cara batur tuh, terus be unggal poe. Dagang naik musim hujan ki mah tariris ya. Jabatur mah sok bari hujanan bae. Mun gering mah teh dah teu leuwih. Dagang jeung jar duit, geus menang duit kita pake berobat. Sarojeng bohong. Terus kuari urang teu bawa duit saperak-perak acannya. Coba kali cokot celenganna. Ya, dah lah sesanga bobokan AA. Oh, dibobok nama kuat, nu ngakan nama kabehan ieu. Pira ku anak pamajikan ulah ngakan? Atuh maksudna ulah siling salahkeun. Jadi akan nama ku kabehan ieu. Itu ge ieu celengan anak. Duit nama duit menang ati bang. Kitu ge aing usok ngasupkeun kana celengana. Menjejang geura cok kali itu celengan sepiteng WC. Eta nu mutak celengan mah. Kerja kolot kapoe, nananan dia. Hirup bebeuyun tein. Mah hiburan, teu nyoka hiburan amat. Hiburan gecek dia. Ai maneuleuna gitu kuat hang nampiling. Rosa-rosa tinta hewa kami nantu burungnya. Abi ngeun joget doang menihang nampilingan. Mending mun jogetna endah. Bugu jogetna ge doang nek newa kotok merem. Atuh pemanasan kene ta mama. Oh, aing nya, pamanasan jeung kapeting nek newa kotok merem dianya. Sudah paham kan sejauh ini yang lama di sini. Baca gandeng kolot kapoe. Nanti emang gak batur nyanyi bae. Bebek aing maruyung tuh ku ngadenge dia nyanyi. Muyung nama ku ngeunaan merema kadengena. Boro-boro ngeunaheun. Sakitu suara anu doang kecepet lawang. Ada di lengan aing katinjang. Tah suara dia anu keur nyanyi kitu lah. Melengek aing mak nyaan. Nanti anu melengak mah. Anak aing daekeun kana dia teu seubeuh pikir aing mah. Atuh abi kerebel makasep ieu mah. Beungeut sasawareng aku kasep. Ante ta sungutnya asal nyalangap bae. Sungut teu bisa nyalangap mah atuh kumaha barang daharna. Hau mah jelema, gati ngomong jeung jelema kurang mah. Dia tak kurang sasendok. Karena dia kolot kapoe. Mama, Nyabeki keneh mam horeng tadi ya. Sugan aing mah teu beuki ka sangu. atuh bati koroan kene ieu mah. Kapan ari titah mah kaya mah anggeus ku enduh jeung enduh bae. Doang nu teu beuki ka kejo. Ari mah meuni selebak meuni teu digaim-gaim acan. Ada, kagak kagel bae. Among geus teu kawawa ku mitoh hayang. Sabar adatna. Suka namanya geus incuan menek endah ta jelema. Hore mangarosaan bae uhartian. Mama sungut doang ya nu balaladag ge. Hatena mah Hello Kitty eta. Justru hirup eta yang cerminan dina hate. Lamun hatena bener mah awakna ge nuturukeun ilu bener. Jasok aya jelema omonganna mah ngabentar kana tarang tapi hatena bager. Terus mah hatena mah Hello Kitty-nya. Heeh janin cak tai ge keur itu cerik. Suka da kunyang cerikan dosa. Orang kunyang cerikan lincak tai. Nang deuleuh salaki si itu mah. Kunaon mak? Balik gawe batur mama mobil. Mak bawa mah mobil batur. Mating deui mobil batur dibawa-bawa. Atuh bisi mah mobil menang nyewa mak. Dia neng sok ngabi bisa batur bae. Lain ngabi bisa mak. Pan kuari mah loba sewaun mobil. Ari kitu mah emah ge hang nyewa burung neng. Ari emak nyewa mobil jeung naeun? Jeung mapana salaki dia. Lamun emak nyewa mobil, dibawa ku emak ka hareupeun salaki dia. Ameh panaseun ta jelema ka bool-bool. Mak nante pangaruhna. Nya ambeh mikir ongkoh ta salaki dia. Batur mah geus baroga mobil, manehna mah boga goroba ge najis banan. Mah moal mikir-mikir jelemana mak. Dik, sasakelong mah kitu ieu la. Ulah rosa-rosa teh mah tak kana salaki ahi. Dia geus wani suntak-sentak ka kolot ku hari mah. Di parabanan dia ku kolot kapoe. Sampai sakituna ka kolot. Atuh emak masalah ke aing meuni teu dijelemakeun. Nanta salaki dia jelema horeng. Atuh kitu-kitu ge salaki aing jelema mak. Jelema ngaranna doang, pamake nama doang lain jelema. Maja mak. Itulah anak geus di paraban supajarami mah talok nurut ka kolot. Ada apa gerangan, Mak? Anak aing geus di parabanan ku dia. Di parabanan, Mak? Eta sampai teu nurut ka kolot kitu. Jabi mah trok marabanu aneh-aneh, Mak. Alah aing mah teu ngandal. Di paraban Supalember meureun ku dia nya.
Geus naon bae mak, segala ulam segala tawon dicocok-cocokan. Nu penting mah seupeuh beuteung. Dengela, paingan anak aing doang gitu. Emak tasok doang tahun omonganna, mending nyeredet ka hate. Aing nu ngambehan anak dileleuti. Geus gede ngalunjak ka kolot gara-gara kawin jeung dia eta. Batur yang seanakan ieu mah bisa ngabedakeun mana nu bener, mana nu teu bener. Jadi maksud dia aing teu bener. Pikir bae ku sorangan mak jeung incuan. Dia tanu kudu mikir jages anakan. Stres kerap melanda manusia. Dia tah anu stres.